Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tah, abah ini mah kulantaran pada sarawehan. Abah bade wit, tapi ku abah tambah langkah kapiceun, langkah kabuang, abah bade video deui. Bade kukulilingan, bade moto Masjid Al Jabar, bade moto kolam, moto tamakan, tamak empang, tah itu empang namun agung. Wah, ikan ge pasti araragung dan disegah ku pengelola ge teu meunang aya nu mancing di ieu mah. Pasti lauk gabus, belut, lauk ikan emas pasti seueur tah di dieu mah. Tinggal matak masjidna ge siga Masjid Apung, matak sok dilandi. Tah cenah ameng ka Masjid Apung, padahal mah lain Masjid Apung, pada dikeliling ku kolam, ku tambakan, ini ku empang, tingali, wengi-wengi oge katingali. Lamun seuk di menangkeun mah mancing di dieu, wah lamun teu seueur nu marancing mah pasti coba anu ngasupkeun ikan emas digebruskeun di dieu teras diparancingan. Tapi ayeuna mah teu kenging, margi eta mah kangge pemandangan supaya katinggalan indah nu namina Masjid Al Jabar atuh katinggalan indah nu nyiptakeunna arsitekna ge wah berpengalaman. Tinggal ya, seperti di daerah Arab we tingali muni megah kieu wah listrikna ge puluhan watt ieu mah tingali ribuan watt tinggal katingali ku wargi-wargi. Bohong abah mah nemongkeun pemandangan teh kanyataan katingali wargi-wargi mah bohong. Katingali pisan ku abah tinggalan pemandangan ge meni serba endah mata gantung tingalieun, gantung dengeun. Nah najami mah lir ibarat wayang musikna kumaha dalang. Tah urang mah karek boga kahayang anu ngajabah mah Allah yang Maha Agung. Urang mah ngan syukur boga kahayang wungkul, mata urang mah kudu berjuang. Sangkan urang terkabul cita-cita urang teh. Alhamdulillah geuning abah oge kukulilingan di dieu hayang tarawehan di Masjid Al Jabar. Da teu disawang ti anggalna, teu disurti ti atina, hayang kukulilingan di Masjid Al Jabar. Tapi abah mah modalna mah Allahumma paksakeun we jauh-jauh ke Cibiru. Kalau ti Cibiru teh aya 3 kilometer mah ka dieu teh 3 kilo. Tapi abah mah aya motor awon-awon oge gaduh suku nepi we jeung budak. Tah ayeuna abah di aya di Al Jabar keur di temongkeun we gambar-gambar nu aya di Al Jabar teh. Tah pemandangan-pemandangan Al Jabar teh ka wargi-wargi ngarah katingal pisan. Teu bohong, da lamun teu aya gambarna mah teu aya pemandanganna moal katinggal ku wargi-wargi oge. Tah abah teh yakin aya di luareun Masjid Al Jabar. Abah teh niatna rek taraweh tapi ayeuna datosan abah mah rek nuju tapi sakantenan abah teh bade video deui. Tapi abah mah hayang videona di GLBA Gelora Bandung Lautan Hafiz sakantenan nu lah engkah kabuang abah teh. Mudah-mudahan ka wargi-wargi ka dulur-dulur aya partisipasina kasih abah. Tah video abah teh ditonton, mudah-mudahan kasayan ibu, kasayan bapak, kasayan pemuda, kasayan murang kalih, ka neng-neng sing kengeng pahala anu satimpal jeung kasayanana. Margi kasayan mah moal ilang moal leungit pasti aya ganjaranana engke di yaumul ijazah. Ibadah anu teu karasa, ibadah nu teu karaos kasayan teh. Ulah dikeun ka jami mah ulah di atas penderitaan orang lain, kabungah pribadi di atas penderitaan orang lain. Urang ulah mudah-mudahan we urang saling doakeun, mudah-mudahan wargi-wargi sing disarehatkeun badanna, pangabutuhna sing kasumponan, urang kaihna sing saloleh, keluargana ulah loba cekcokan, loba paseah, loba carios sing jadi keluarga anu sakinah mawadah warohmah, usahana sing sarua ses, ibadahna sing gareto. Di daramana sing dipikanya kudu nunganana. Amin ya Allah.
urang mah kudu tumampi apa adanya. Dah kasusah jeung kabungah mah banda manusia nu loba hartana susah, anu miskin susah. Urang mah mudah-mudahan we kasusah eta sing digentosan ku kabungahan, gentosan ku kabagjaan. Mudah-mudahan sing panjang umur sarehat, saeutik sing mahi loba sing nyesa. Alhamdulillah we, penting mah urang tumampi we apa adanya. Mudah-mudahan kawargi-wargi kadulur-dulur tartipisieuna ka Abah, kasayan wari-wari kadulur. Abah mah panjang nu dipedar, mah panjang nu dicarioskeun. Ware mengucapkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang